Gelis weh, sahanya. Teh, naon? Sekali WA. Oh, punten teh. Gini teh ledeluan pisan jalma teh. Ira ayana di mana? Ya, Naon ayo sia? ke berita penting. Wah, apa nama? Berita naon? Ya. Apa saung nu bantur nu dua itu? Heueuh eta nu saung sawah. Heeh. Anu Mantur kumaha? ya. Aing numpuk awewe. Gelis ya mah. Ah, bener sia mah. Coba teu percayaan. Heuh. Iraha atuh aing ngebohong lamun teu mah. Eta tipe-tipena idaman aing lain. Mantak aing ngomong kesorangan kita Pan aing mah apal. resepna ge nu jangkung leutik bodas. Yo, jangkung. Heeh. Udah tawar. Bodas. Ya, minta ribu. Heeh. Terus teh Kulit kelir-kelir cangkang cau. kopi susu. Heeh, eta idaman aing sia mah. Di mana? Di Sawung. Aing ka ditu tuh. Hela. Heula. Sia mah teh heula sok ngahalang-halang rezeki Teh batur. lain gitu dengan aing 300 ini ya. Aing geus paham Yosep, tapi eta bener-bener awewe. Aing pokoknya mau iraha Terus ku aing bohong dibere, ya. bentuk mah. Sah. 100.000 ngan buat aing antur ayeuna ya. Kuat. Kuat atuh kunyuk. Iya patuh Kuat aing geus teu kuat aing lagi. Kuat. Kunyuk. Cing. Ya, Itu tuh kacangan dengan herang aja. kemana? Eta sia mah cicing dulu heula. Bodas kitu Yosep. Eta mah idaman aing Sep euy. Ya. Mau dingkeng-kekeun ku aing mah ieu mah. Berarti aing benar loh. Heeh. Aing mah pinter aing mah. Sakali godaan ku aing langsung beunang ya Sep. Sep cicing anjing. Gelisnya. Gelis ieu bodas euy. Ih. Yosep, sia kunyuk. Naon? Ieu mah kabogong aing si Cimoy. Oh gitu. Heeh, Cimoy nak kergawe naon di dieu maneh? Ini eswe. Iya, anjing dia kan duit aing 100.000. Naon dia? Yo, anas aing. Naon, Anas aing geus mere duit ka mana 100.000 sugan aing lain kabogo aing sugan teh nu sejen. Ih, harap teh 100.000 mah geus Lamun napesak teu bisa sejen dikeluarkeun aing deui. atoh sia mah ieu mah kabogo. Kela duit naon? Pan urang teh mere duit ka si Yosep ngabejaan manehna teh ya awewe geulisnya ku aing teh disampeurkeun nek diheureuy. Ureuyan. Naon maksudna? Oh, jadi salila ieu sok ngaheureun awe sejen gitu. Hah? Lu Aya naon gitu? pan kieu ya moy tadi teh si Yosep teh ka aing ka ditu cenah yo di saung aya awewe geulis cenah nya. Jangkung bodas cenah. Manehna teh minta jatah ka urang jug cenah disampeurkeun mah kumaneh cenah ka urang teh. Nya aing teh disampeurkeun ka dia sugan teh lain Cimoy lain kabogoh urang. Nu teh sorangan. Yosep ka dieu keun duit aing. Ih, aya nu geus pesak Udah ieu mah mah kabogoh pesak. aing sia mah. Kela duit naon? Pan mere duit urang kasih Yosep tadina teh rek dikenalkeun ka awewe pada aya keur di dieu teh sorangan moy kabogoh urang. Naon sekali ni? Naon maksudna? Teu aing tiluan aing mah tiluan. Jadi Yosep. salila ieu ditu kagak sok ngaheureun awewe gitu, ha? Arteuing itu aing tiluan ah. Maksudna gitu. Nah, aduh Yosep yeuh anjing. Arteuing aing tiluan ah. Jawab. Eta mah keceplosan aduh anjing. Sudah, ongko boga sungut teh Henteu sungut moy ember henteu sorangan moy mah. henteu. Yosep main ceplosan Yosep. Aing tiluan. Henteu moy. Beungeut siga beungeut bagong ogenan wani-wani selingkuh geuningan. Ih, aing tiluan karep ketemu urusan Geus maneh. mimiti aya nama putus we nya. Duh Yosep henteu moy urang mah salah ngomong moy. Tara sadar diri jalma teh ih abong. Atuh Cimoy urang mah salah ngomong ieu mah si Yosep tah. Geus lah putus we. Lalaki ge loba keneh. Cimoy. Aduh Yosep. Itu aing kalau diputuskan ku si Cimoy gara-gara sia dia keun duit aing. Cih, gara-gara aing tak pernah. Yo, ieu mah duit aing geus pesak. Itu bisa. Jangan, itu bisa aja. Anjay.